Geuning aya Mister Ladang euy. Iraha datang. Kapan tes di Serang. Ari ente kuring mah tas di Malaysia. Tas TKI. Geus 4 tahun kakara balik ayeuna. Heuh. Oh kitu euy. Heuh. Berat temen eta duit. Lah, aya bae duit mah. Sakaleun meuli cobek laksa mah lah. Heuh. Ieu kami sono euy, dieu gara ka dieu tah. Kaning aya oleh-oleh di Malaysia. Heuh. Kumaha kabar di Malaysia. Lah kitu bae ka maneangan duit balik hayang di dieu, hayang di lembur, hayang usaha nu sejen. Ari ente kapan geus gablek duit jang naon usaha deui. Sia mah tuh Haji Hopid ogenan, tuh Haji Lili, tuh Mang Jae Ki Jaed geuning beraduitna anger bae usaha da jelema mah teu cukup ieu boga sawah sakotak hayang 2 kotak, boga sawah 4 kotak hayang 5 kotak, boga gunung hiji hayang 2, boga mobil 3 hayang 4. Lah pokona bra-bra deui bae hayang duit nu sagede panto. Heuh. Naon atuh usaha di dieu euy kira-kirana euy? Tah kieu ye Mister Ladang kuring aya ide. Ngan kami kieu ye nempo heula kami ye nya nempo dina YouTube anu ternak domba sukses di Indonesia. Nya heueuh dari Indonesia berajukut, berampah, berasagala, berahakaneun jang domba mah. Heueuh. Sia gablek duit sanaeun eta nu tiis biasana sok duit tiis aya 20 juta mah. Heueuh. Ye mending kana domba hitung-hitunganna kieu kana domba gampang. Ente boga duit 20 juta beulikeun kana bibit domba 10 siki 2 jutaan hiji menang 10. Sok paparokeun ka batur. Aya ieu nu bisa maparo berak di dieu mah. Tah engke sok dina genep bulan anakan 222 berarti anu 10 teh 20. Tah anu sataun berarti geus jadi 40 ekor. 40 ekor heueuh mun hitung-hitungan di dinya cerdas mah. Aya nu 2 tahun geus sekian can nu anakan deui nu anakan deui. Pokona sakampung teh pinu we domba Mister Ladang hungkul tah. Domba mah teu kudu make RT RW. Sok berak. Heueuh oge sia cerdas euy. Aing teh atuh tah kitu Mister Ladang. Sok heueuh kasagadekan gampang. Kapan boga dinya dulur oge anu Ujang Hasim, ka Ujang Hasimkeun bae. Heueuh gitulah. Aing anarek meuli jang dieu. Heueuh tah. Daek ngagadu domba nu mamang. Nya daek da Ujang mah gawe ayeuna mah. Heueuh. Untuk mah santren di Ujang arek mah santren tapi ada domba mah lah. Moal mah santren moal turus heula. Sakitu